Sahna i'tikaf teh lamun cumpon dua syarat. Hiji, niat fardu lamun i'tikafna dinadarkeun. Contoh niatna, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi pardon, tak kudu aya lapad pardon. Lamun i'tikafna i'tikaf anu wajib, anu fardu. Gambaran nu tadi teh dinadarkeun. Atawa nawaitu al-i'tikafa al-mafrudo fi hadal masjidi. Atawa nawaitul i'tikafa al-manduro, niat abdi i'tikaf anu dinadarkeun. Kumaha lamun niat i'tikafna lain anu wajib? Cukup we tamakungan sakadar sakieu. Nawaitul i'tikafa, cukup sakitu oge. Atawa nawaitu sunnatal i'tikafi, cukup. Abdi mah yang dipanjangkeun teu naon. Ngan biasana resep nu panjang mah awewe eta teh. Ai al-qalbi tegasna dina hate kagoerihi saperti salian i'tikaf minal ibadati nyatana tina pirang-pirang ibadah. Hilapan bari nyulayan liman ka ulama qala anu ngucap man la buddha misti naon angtakuna. Yen bukti itu niat bil lisani eta tetep kalawan lisan. Wa takfi jeung cukup hu kana itu i'tikaf naon niatuhu. Niatna itu i'tikaf wa intola jeung najan lila naon muksuhu cicingna jalma. Summa in atlaqal i'tikaf bi alam yakdir lahu bi an lam yuqaddir lahu muddatun sawaun kana manduron aw manduban bi an qala fil awal lillahi alayya an a'takifa. Ya nu awal nu wajib heula nya. Nu awal teh itu tuh manduron. Sawaun sarua wae kana bukti itu i'tikaf manduron eta dinadarkeun eta teh awal. Aw manduban atawa anu sunat. Bi non kan qala seperti yang ngucap jalma fil awal dina anu awal. Contoh seperti kieu ngucapna lillahi alayya an a'takifa. Umpamana karena Allah wajib ka abdi rek i'tikaf. Atawa saperti kieu lamun abdi tamat nalar alfiyah nepikeun ka tahun 2024 rek i'tikaf ari pek henteu. Nah, maka eta teh i'tikafna hukumna jadina naon? Wajib da dinadarkeun gitu. Kumaha niatna? Nawaitul i'tikafa, nawaitu niat abdi al i'tikafa kana i'tikaf al manduro anu dinadarkeun. Wa pisani jeung dina nu kadua teh manduban, sunat. Nawaitul i'tikafa, cukup sakitu ge. Nawaitu niat abdi al i'tikafa kana i'tikaf. Wa atlaqo jeung ngamutlakeun jalma pihima dina awal jeung sani. Sumaharaja tuluy kaluar jalma minal masjid ti masjid. Bila ajmi audin kalawan teu ngajam balik deui. In qata'a tah narima pegat naon i'tikafuhu i'tikafna jalma. Sawaan sarwa bae akhraja nah kaluar jalma litabarujin karena rek ngising amli ghairihi atawa karena lian ieu tabaruj. Pain ada maka lamun balik deui jalma jaddada tah nganyar-nganyar jalma an niata kana niat. Wa in kharaja jeung lamun kaluar jalma minal masjid ti masjid ma'al ajmi sarta ngajam alal audi kana balik deui kana tah bukti naon hadal ajmu ieu ngajam ko iman eta menggon cicing makoman niati dina patempatan niat
palayah taju maka temi kabutuh jalma litajdidiha kana nganyar-nganyarna deui itu niat ingdal audi dina nalika balik deui. Wa in qayada jeung lamun ngayidan jalma hu kana itikaf bimudatin kumangsa mangduron anu di bari dinadarkeun kana tah bukti itu itikaf au manduban atawa salah mang bimudatin kumangsa ku waktu manduron eta anu dinadarkeun kana bukti itu itikaf au manduban atawa eta anu disunatkeun kaan qala saperti yang ngomong jalma fil awali dina nu kahiji teh manduron lillahi alaya an atakifa sahron kana sabulan maka niatna teh nawaitu al i'tikafa al manduro wa pisani nawaitul i'tikafa sahron sumahoroja tuluy kaluar jalma minal masjid ti masjid li ghairi tabarrujin pikeun lian ngising kal akli seperti barang dahar heula wa nahwihi jeung lian akli in qata'a tah narima pegat naon i'tikafu i'tikafna jalma pain ada maka lamun balik deui jalma jaddada tah nganyar-nganyar jalma an niata kana niat malam ya jam salagi henteu ngajam jalma alal audi kana balik deui ing dahurujihi dina nalika kaluarna jalma wa ila jeung lamun teu itu ya jam hadza komanya tah ngadeg naon hazal ajmu ieu ngajam maqaman niati dina patempatan niat geus kahanap lah panjang teuing dina qauluhu wayanwi Bising ente tadi ngerasa aneh nah cenah Kang dina nerangkeun aya lapad fardu atau aya lapad mafrud. Amal i'tikaful mandub. Anapun ari i'tikaf aya al mandubu anu disunatkeun payakpi ta eta cukup pihi dina ieu i'tikaful mandub. Naon ayakula yen maca jalma kana lapad nawaitul i'tikafa. Niat abdi al i'tikafa kana i'tikaf sakitu ge cukupnya niat i'tikaf teh. Awas sunnatal i'tikafi atawa kana lapad sunnatal i'tikafi. Nawaitu sunnatal i'tikafi. Niat abdi kana sunat i'tikaf. Wa qauluhul fardiyah aya payakulu maka ngucap jalma kana lapad nawaitul i'tikafal mafrudo. Niat abdi al i'tikafa kana i'tikaf al mafrudo anu dipardukeun. Au fardol i'tikafi atawa kana lapad fardol i'tikafi. Nawaitu fardol i'tikafi. Niat abdi kana fardu i'tikaf. Wa yakumu jeung menggon maqama dalika dina tempat ngenggonna itu nawaitul i'tikaf. Naon ayakula yen ngucap jalma kana lapad nawaitul i'tikaf al mandur. Nu tadi dalikana kana nawaitul i'tikafil mafrudo. Kadinya yakula bi ayakula nawaitul i'tikafal mandur. Jadi sadarajat. Jadi rek nawaitul i'tikafal mandur atau rek nawaitul i'tikafal mafrudo sami wae. Qauluhu al-lubsu ay al-muksu tegasna cicing. Hakikatan dina hakikatna o hukman tawa dina hukumna. Payasmulu maka ngawengku itu lubsu at-taradduda kana bulak-balik fi jihatil masjidi dina pirang-pirang jihad masjid. Wa amal mururu anapun ari ngaliwat huwa eta ari murur ayadhula eta yen asup jalma min babin tina hiji panto wa yahruju jeung kaluar jalma min ahara tina panto anu sejen. Fala yasulu maka teu hasil naon al i'tikafu i'tikaf bihi kalawan itu murur alal mutamad ceuk kaul mutamad. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad yasulu hasil-hasil wae itu i'tikaf bihi kalawan itu murur lakin bisarti wukuin niati tetapi kalawan syarat nibakeun niat halas sukuni
dina nalika cicing bihilapi lubsi kalawan beda cicing asa milih anu ngawengkul tarodudi kana bulak-balik palayustaratu maka teu disyaratkeun pihi dina itu tarodud naon wukuun niati tumibana niat halas sukunin nalika cicing alal mutamad bal yakfi naon wukuuha nibakeun itu niat fi awali duhulihi dina mimiti asupna jalma fil masjidi al khalisi tegasna anu murni al masjidiyati al khalisil masjidiyati anu murni sifat kamasjidanana palayasiu maka teu sah naon al-i'tikaf i'tikaf fi ghairil masjidi di lian masjid kal madarisi seperti pirang-pirang madrasah warubuti jeung pirang-pirang asrama wa musallal idi jeung tempat salat lebaran wakila jeung dicaritakeun naon lafaz ida a'adat di mana-mana ngabiasakeun saha al mar'atu awewe li salatiha pikeun salatna mar'ah mahalan dina hiji tempat min baitiha ti imahna itu mar'ah yakunu tah bukti itu mahal kal masjidi eta tetep saperti masjid palaha maka eta tetep pikeun ieu mar'ah maka eta tetep menang pikeun mar'ah bedul aing rugi euy maka eta tetep menang pikeun mar'ah al-i'tikafu ari i'tikaf fihi di itu dina itu mahal wa syartul mu'takifi jeung ari syaratna jalma anu i'tikaf islamun eta islam wa aklun jeung boga akal wa baqaun wa niqaun jeung suci bersih an haidin tina haid wa nipasin jeung tina nipas wa janabatin jeung suci tina junub palayasyu maka teu sah naon i'tikaf kafirin i'tikafna jalma anu kafir wa majnunin jeung jalma nu gelo wa haidin jeung jalma anu haid wa nupasaa jeung pirang-pirang awewe anu nipas wa junubin jeung jalma anu junub walawirtada jeung lamun murtad saal mutakifu jalma anu i'tikaf aw sakaro atawa jalma anu weureu aw sakarun atawa jalma nu weureu batola tah batal naon i'tikafuhu i'tikafna itu sakar atawa mu'takif syaratna jalma anu i'tikaf eta teh hiji kudu Islam nomor kadua boga akal katilu bersih tina haid jeung tina nipas yang satuluyeuna teu sah i'tikafna jalma kafir lamun aya jalma i'tikaf umpamana tuluy murtad atawa mabok maka batal i'tikafna sarahna 300 genep jaran kahiji qaulu islamun ay ibtidaan tegasna dina mimitina wa dawaman jeung dina langgengna wa qaulu wa aklun ay tamyijun tegasna tamyij hideng wala yustaratu jeung teu disyaratkeun pihi di itu mu'takif naon bulugun baleg payasihu maka sah naon i'tikafus sabiyi i'tikafna budak leutik al mumayyizi anu geus hideng wa qala niqaun an haidin wa nipasin wa janabatin aya hulusun tegasna anu bersih wa tuhrin jeung suci minha tina itu haid nipas wa ibaratul minhaj ari ibaratina kitab minhaj mah eta lapad khuluwun kosong an hadasin tina hadas an hadasi akbaro tina hadas gede wahia jeung ari itu ibaratul minhaj akhsaru eta leuwih ringkas qalu palayasihu eta priun ala mafahimi syurut wa qalu kafir aya li adami sihatin karena teu aya sahna li adami sihatin niatihi karena teu sah niatna kafir lil ibadati kana ibadah
Wa qalu wa majnunun aya li adami sihati niatihi karna teu sah niatna majnun aidon. Qaluhu wa haidun wa nufasa wa junub aya li hurmati muksikulin karena haramna cicing saban-saban sahiji minhum ti itu haid nufasa bil masjidi di masjid. Qaluhu walaw irtaddal mutakib aw sakrin batola itikapuhu. Ita kana di mana-mana bukti naon asakaru mabokna naon asakranu mabokna mu'tadian eta ngahaja bisakari kana mabokna bihilapima kalawan beda perkara di dalam yakun di mana-mana terbukti itu sakron mu'tadian eta anu ngahaja bihi kana itu sakar pala yabtulu maka teu batal itu i'tikaf bihi ka itu sakar kal jununi saperti gelo wal igma lil udri karena aya udur. Wala yahruju jeung ulah kaluar saha al mutaqifu jalma nu tikaf minal i'tikafi tina i'tikafna al manduri anu dinadarkeun ila li hajatil insan karena kabutuh manusia min baulin nyatana tina kiih wa goitin jeung ngising wa ma jeung perkara pi maknahuma anu tetep ma dina samakna itu baul wa goit kaguslin seperti mandi kagusli janabatin seperti mandi adus junub. I'tikaf anu dinadarkeun umpama jalma nadar rek i'tikaf na teh sapoe sapeuting maka eta jelema teu meunang kaluar ti eta masjid dina sajero sapeuting kecuali aya kabutuh anu manusiawi sapertikeun qadil hajat kieu ngising atawa dahar atawa naon. Kana pelajaran kadalapan dina sarah qaluhu min baulin wa goitin wa ma fi manahuma bayanun eta martelakeun di hajatil insan wa qauluhu jeung dawuhan musannif wa huwa kagos li janabatin ae wa ka ihrajrihin saperti hitut ngaluarkeun angin fa innahu maka saestuna ieu ihraju rih yukra fa innahu maka saestuna kalakuan yukrahu eta dimakruhkeun naon ikhrajur rihi hitut fil masjidi di jero masjid makruh hukumna wa kal akli jeung saperti dahar li anna min sya'nihi karena saestuna eta tetep tina tingkahna itu akli ayastahya eta yen ngarasa era minhu tina itu aklu wa in jarot jeung najan berjalan naon al adatu adat bil akli kana dahar pilih di itu masjid. Wal muradu jeung dimaksud al jinabatu eta junub ghairul mubtirati anu henteu ngabatalkeun. Wa kal janabati saperti junub min nahwi tilamin tina saumpama ngimpi jima. Li annal janabata karna saestuna junub al mubtirata anu ngabatalkeun batola tah ngabatalkeun itu jinabahu kana itu saum balikna kana saum jadi aya junub anu ngabatalkeun kana puasa gitu eta ngabatalkeun oge kana i'tikaf di jero masjid ngadon jima kama maro waya sayati udrin atawa karena udur min haidin tina haid aw nipasin tawa tina nipas patahruju maka keluar saal maratu awewe minal masjid ti masjid li ajlihima karena keluarna itu haid jeung nipas atawa aya udur keluar ti masjidna teh saperti awewe nadar rek i'tikaf sapoe sapeuting kari-kari keur i'tikaf haid maka hukumna wajib keluar ti masjid naon sababna cek tadi oge awewe anu haid haram hukumna cicing di jero masjid. Qaluhu aw udrin huwa atpun ala hajatil insan. Wala yuhtasu jeung teu ditangtukeun naon aludu udur bima kalawan perkara dakaro nu nyaritakeun kana masal musannif.
bal minhu balik ta eta tetep tina sawarehna itu udur nisyanul i'tikafi ari pohona i'tikaf wa intola jeung najan lila naon zamanuhu zamana itu nisyan wal khaufu jeung sieun min lusin ti bangsat atau copet au harikin atawa kahuruan wal azani jeung adan min muaddinin ti muaddin ratibin anu rek hanyat ila manaratin kana menara munfasilatin anu narima pisah ieu manarah anil masjidi ti masjid qoribatin anu deukeut minhu ti itu masjid wa qad tada jeung nyata biasa sa rotibu anu hanyat sumudaha kana naekna itu manarah wa allapa jeung resep sa nasu jalma-jalma sautaha kana sorana itu rotib muadzin wa mislul adani jeung eta tetep saperti adan atasbihu ari maca tasbih akhiral laili dina tungtung peuting al musamma anu dingaranan bil ula kalawan anu ula anu kahiji wasaniati jeung anu kadua di urang mah tarhim wa illa badwi ma jeung kajaba ngamimitian perkara yaf'alu anu nu dipigawe ieu ma qabla adanil jumat dina same adan jumat min qiraatil ayati nyatana tina maca ayat wassalam jeung salam lijiryanil adati karena berjalan adat bidalika kalawan itu at-tasbih akhiral lail ilaih li ajli tahayyui karena arah persiapan li sholati subhi pikeun salat subuh wa sholatil jumat jeung salat jumat walau doharo jeung najan dohir naon asyiaru syiar bil adani kalawan adan ala sathi luhureun loteng imtanaa tah narima kacegah naon ahlu rujuk kaluar ilal manarati kana menara au udrin atawa karena udur min marodin nyatana ti jalma nu gering la yumkinu anu teu kongang naon al maqamu cicing ma'ahu sartana itu marad fil masjid di jero masjid biangkana ku sapertian bukti marad yahtaju eta mikabutuh marad li parosin kana amparan wa khadimin jeung kapelayan wa tabibin jeung ka dokter aw yakhafu atawa sieun marad atawa sieun jalma talwisal masjidi kana ngecretan atau ngaret masjid ka ishalin seperti mencret atawa keluar di masjid nalika i'tikaf meunang saumpama gering anu eta geringna teh teu kongang cicing di masjid seperti jalma nu gering teh butuh kana amparan kasur, butuh ka anu ngaladenan atawa butuh ka dokter, maka eta mah meunang kaluar ti masjid. Meunang deui kaluar ti masjid lamun anu i'tikafna mikasieun kana ngotoran masjid kusabab panyakit nu aya dina dirina. Sepertikeun mencret umpamana atawa daimil hadas eta mah udur-udur anu ngameunangkeun si mutakib kaluar ti jero masjid. Ieu aturan teh dina i'tikaf anu wajib nyata i'tikaf anu dinadarkeun teh da ari i'tikaf anu sunah mah meunang-meunang wae rek kaluar ti masjid iraha wae oge gitu. Jadi aturan-aturan nu bieu mah aturan keur jalma anu i'tikafna wajib nyata nu dinadarkeun teh. Wa kharaja jeung kaluar biqauli musannifi kalawan daun musannif lapad la yumkinu naon al maradu gering al khafifu anu enteng
kahuma seperti panas tiris, seperti panas hopi patin anu enteng, palaya juju maka temenang naon al huruju keluar minal masjid ti masjid, bisa babiha kalawan sababna itu huma khafifah. Lapad la yumkinu teh maksudna gering ngan gering teh sabaraha, seperti panas ngan teu pira panasna teh kitu, maka eta mah ai gering teh sapira mah teu meunang kaluar. Contoh umpamana nadar i'tikaf ari pek karasa awak teh rada pararanas ngan teu sabaraha paranasna teh sapira, maka eta mah teu meunang kaluar ti jero masjid. Wa yabdulu jeung batal naon al i'tikaf bil wat'i ku sabab wati, muhtaron bari karep sorangan, dakiron tur anu inget nu eling lil i'tikafi kana i'tikaf, aliman tur anu nyaho bitahrimi kana haramna. Batal i'tikaf ku sabab jima bari karep sorangan sarta eling bahwa dirina teh keur i'tikaf, tur nyaho kana hukum haramna jima dina waktu keur i'tikaf. Eta i'tikaf anu wajib teh ya. Eta batal i'tikafna. Tingali sarahna. Qalu wa yabdul i'tikaf. Ai al-manduri rek i'tikaf nu dinadarkeun. Al-manduru rek i'tikaf nu dinadarkeun wa geuruh jeung lian ieu mangdur. Sawaun sarwa bae al-mutlaqu. Sawaun eta sarwa bae al-mutlaqu anu dimutlakeun wal muqayyadu jeung nu dikaidan bil mudati ku mangsa. Limutataba'atin karena tuluy-tuluyna. Al-mutatabaati anu tuluy-tuluy aw ghairil mutatabiati atawa anu henteu tuluy-tuluy. Kama huwa qadiyatu itlaqihi. Qalu bil wat'i ay limunafatihi. Karena ngeuweuhkeunana ieu wati al ibadata kana ibadah al badaniyata anu bangsa badan. Jadi pangna batal teh kusabab ngeuweuhkeun kana ibadah nu bangsa badan. Wala parko jeung teu aya bedana eta tetep baina ayakuna antarayan bukti naon alwat watina fil masjidi eta tetep di jero masjid aw kharijahu atawa di luar itu masjid ingda hurujihi dina nalika kaluarna si mutakib liqodoi hajatin karena nyumpunan kabutuh aw nahwiha atawa saumpamana itu qadil hajat. Jadi umpamana balik heula ka imah gitu, tuluy jima di imah, tetep eta teh batal i'tikafna. Wala yukhalifu jeung teu nyulayaan naon dalika itu laparko kaulahu kana dawuhan Allah taala. Wala tubasyiru jeung ulah ngajima aranjeun kabeh hunna kanisa. Wa antum bari ari aranjeun kabeh akipuna eta keur i'tikaf aranjeun kabeh fil masajid di pirang-pirang masjid. Li anna kaulahu kana sasuna dawan Allah fil masajid muta'alliqun bi qaulihi akipuna la tubasyiruhunna. Jadi pal makna wala tubasiruna walau fi ghairil masajid jeung najan dina lian masjid ingdal khuruji dina nalika kaluar li qadai hajatin aw nahwiha. Wal halu jeung ari tingkahna anakum eta saestuna ranjeun kabeh akipuna eta keur i'tikaf fil masajid. Wa amma mubasyaratul mu'takifi anapun ari ngantelan kulitna jalma anu i'tikaf nangkep atawa ngarangkul bisahwatin kalawan make syahwat patubtilu tah ngabatalkeun itu mubasyarah i'tikafahu kana i'tikafna mu'takif in angzala lamun bijilmani itu mu'takif wa ila jeung lamun teu itu angzala pala tah henteu tah teu batal itu mu'takif. Kumaha keur i'tikaf paantel kulit atawa nangkep ka pamajikan bari make syahwat maka eta mah matak ngabatalkeun kana i'tikaf
lamun kaluar cai mani. Kumaha lamun teu kaluar cai mani? Lamun teu kaluar cai mani mah teu batal i'tikafna. Tingali qauluhu wa amal mubasyarah jeung kadalapan ti handap. Kalamsin saperti nyabak wa kublatin jeung nyium. Hadza ari ieu qauluhu ama mubasyarah muqabilun eta nu ngalawanan lil wat'i kana wati. Wa mislul mubasyarah jeung eta tetep saperti mubasyarah al istimna'u ari ngalap ngeuneunahan ngalap suka. Wa kharaja jeung kaluar bil mubasyarah ku mubasyarah naon ma perkara ida nadara di mana-mana ningali mutakib aw tapakaro atawa omes mutakib. Omes otak mesum mikir-mikir. Paangjala tuluy bijil mani ieu mutakib pihima dina itu nadoro aw tapakaro ningali jeung mikir. Palayab tulu maka teu batal naon i'tikafuhu i'tikafna mutakib bidalika kalawan itu ingjal. Malam yakun dina salagi teu bukti naon adatuhu kabiasaanana itu mutakib al ingzala eta bijil mani ida nadoro di mana-mana ngintip ningali itu mutakib mislama aw tapakaro atawa mikir-mikir itu mutakib. Wa qala bi syahwatin wa kharaja kaluar bihi kalawan kaol naon ma perkara ida qabala di mana-mana nyium mutakib biqasdil ikram kalawan ngamaksud ngamuliakeun awis sapaqati atawa maksudnya deudeuh aw bila qasdi syai'in atawa kalawan teu ngamaksud naon-naon pala yabtulu maka teu batal naon i'tikafuhu i'tikafna mutakib bidalika kalawan itu kubila kalawan itu qabbala itu nyium. Wa in angjala jeung najan bijil mani mutakib mislama bari saperti perkara pisaumi nu tetep ma dina hukum puasa. Wal qaidatu jeung ari qaidahna annama eta saestuna perkara yubtiru anu ngabatalkeun ieu ma pisaumi dina puasa yubtilu eta ngabatalkeun ieu ma al i'tikafa kana i'tikaf. Wa ma jeung ari perkara la anu teu ngabatalkeun ieu ma pala maka henteu batal ieu ma. Terakhir halaman 308 jajaran kadua wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun lahu pikeun mutakib naon fi'lus sonai migawe pirang-pirang pagawean fil masjidi di jero masjid kal hiyatoti saperti ngajahit ngaput wal kitabati jeung nulis wa nasjil hausi jeung ninun daun korma dijieun keranjang malam yaksur dina salagi teu ngalobakeun itu mutakib minha tina itu sonai wa illa jeung lamun henteu ieu yaksur kuriha tah dimakruhkeun ieu sonai li anapi karna saestuna eta tetep dina iksar intiha ari ngaruksak intihakan ari ngaruksak lihurmatil masjidi kana kamuliaan masjid ila kitabatal ilmi kajaba nulis ilmu pala yukrahu maka teu dimakruhkeun naon aliksaru ngalobakeun minha tina itu kitabah kata limil ilmi seperti ngawurukan ilmu wa qiraatil qur'ani jeung maca Al-Qur'an li anna dalika karna saestuna itu ta'limil ilmi wa qiraatil qur'an taatun eta taat fi taatin dina taat sakitu wallahu a'lam.